Urang mana astagfirullah. Ya. Cek ya. Pakai senang. Assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya barang siar menang ya hadena aya duit centin. Yang mayar Bang Emok ya. Sugan mahi gitu. Tabung eueuh ayeuna nyamuk kunaon ya. Kumaheun balata menang rumah saeutik ya teh. Geus urang kering urang ampun ya. Iya, geus araruh duit. Araruh. Iya hadena teu ku ucing. Sebut neangan duit teh ke kalian. Cengek hiji, ieu hiji. Menu. Kanggo anjing ah. Mantap loh. Duit aya. Coba ieu kulkas araya tuh. Alhamdulillah menang nganyukan araya ieu. Urang injem aya duit mah ieu nganyuk coba le hutang teh. Ampun ieu. Amarana baru dak terserah gitu. Araruh. Coba WC anu maling mah ieu teh. Si anu maling sempat liar ieu WC. Ada araya alhamdulillah ya. Araya. Para ya tinggalkeun sakieu. Iya aya. Yang sang rayen isukan madahar teh ieu we sukan ieu. Tadi mendahar jang isuk sukan ah. Udah ida. Nonde itu na hari hirup. Ieu. Raya gitu ceten. Assalamualaikum. Salam. Kemana awal? Cukup. Kanti tadi itu kadang ya. Lain keur di dapur aya naon? Kumaha damar? Alhamdulillah damar. Gitu ya. Naon kom sok leuwas ka bimalah. Ti tanang tung kieu. Dieu ka sok-sok. Taki itu ka semah maaf. Ampun koko. Aya naon teh teh karek balik ya hampura. Biasa ieu boga teu aneh lah. Heeh. Duit nu kamari bea. Ye, geus beak deui. Heeh. Rek naon deui atuh ka dieu teh rek nginjem deui. Aing ngomong nyam injem mah. Mun aya mah. Lah abog-abog pigawean atuh urang tama era sudah. Nah, sok paribasa maneh mah nya eta ah, segala rupa ge nyaho urang ge teh butuh duit. Ning nyaho mah butuh duit. Dumpuk namun maneh ka dieu pasti maneh butuh duit kok. Bau dina kiceupnya. Ya heeh, Kiceup nu hayang modal jeung hayang kita beda. beda pisan belum mah butuh duit tah. Aya pigaweun mah kok loba dan cicing we heula tuh bisi capek kene meureun. Balak borot ieu. Lempang ti ditu. Meronang. Nah. Rek susu kom. Rek kopi, rek susu. Susu urang mah soal mah lamun di imah ge jarang lah susu teh. Oh jarang ayeuna. Susuan paling. Heeh. Aung. Panggilkan susu jang. Aya nu kami da geus buruk tidak kom ah. Buruk Heeh. lewat Geus lewat geus eueuhan. udah kadaluarsa we. Gede teuing. Burung. Teu ngarepotkeun atuh kerah kerih we ngaliwat nu babari Sok ayeuna aya mah cuma tadahana rese. sok teu kedah ngarepotkeun ngaleupet we anu gampang atuh Geus aya we atuh kom ah. make es teh susunya. Nya henteu atuh mah nya susu make es. Lamun teu make es meureun jadi ungunya.
Sok Tapi ah, sok uyup heula kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, susu. Semua tenang. Ay sayang. Kami salah leubeung susu mah. Ay saya mah dibere susu. Kami mah komo akan daging geus lain Bere. bala-bala mah. Bade api-api wungkul ka saya mah hamera susu sorangan mah ah. Jangan pagawean ka dieu. Mun aya mah Berarti kita geus digawean suka yang di kuliah bener. eta mah teu urang teh anu kuliah eta mah ai teu era mah gitu. Wow. Cicing cerai kacai lah sakedeungnya. Naon? Rek sakedeung rek ieu nyeri beuteung ceu teh ti tadi. Nyecer. Kan ya. Cicing we. Pemaranan goblok teh teh belah dilakna keur kacai teh nya. Ayo beunghar ieu teh kamarana nya. Cai susu aya. Minuman aya teh atah ya. Bangga belah wadahan segala. Parupa itu. Maka segala aya yang doma roai di kebun bukan diberi ngenah-ngenah kerja. Wow. Benar gelang-gelang tuh. Ripu hararipu ya. Tanaon segala aya ya. Maameu ah. Mumpung eueuh nu bogana. Lapan segala ya. Ayo. Bau anjir. Bumbu-bumbunya segala aya. Kemang. Akaran. Tapi seger ya. Mau dibawa ya nyaman disumputkeun ka dia. Om. Iya asa seungit. Seungit kamuan ieu. Sugan tak sok make minyaknya. Oh, sok atuh kami mau pembantu da ge loba pan. Om, aya pagawean teh. Aya. Kami tadi pulang ke dapur. Nempo asbes beulah. Daek tengah ganti asbes. Daek urang ngobrol ganti asbes naon we lah yang penting mah jadi duit. Daek ganti asbes. Daek. Nyangeus ganti asbes itu di dapur atunya. Ayeuna tapi Oma tidak kami rek mangkat pokoknya kami hayang nyaho asbes kami balik kudu geus angeus. Makalah Ya. percaya ka urang. Pokoknya asbes ganti. Ulah ditempo sedikit lah. Asbes ganti nyakumnya. Urang mah bakal daek we ditanya soal urang mah dahar geus lat-latan. Nah, lat-latan. Geura aku kudu ngadedeluk wae urang dahar mah iraha gawe na atuh. Kembali dahar-dahar wae kom asa aya lat-latan urang. Ayeuna wae itu gawean. Ya gawean ayeuna daek mah tuh kami darek mangkat di Mana? Di mana jalan mana? jalan dia we jalan dapur hayu ku kami ditemongkeun heula. Siap. Tah, Om. Ieu pigaweuna kami rek mangkat heula ayeuna mah pokona ieu gawean. Siap. Iya gawean ieu. Ganti ieu. Asbes ieulaan. Ganti kurang. Siap. Heeh. Ieu beurang deui sakieu nya. Kami rek mangkat heula nya. Bararanga ieu. Banget usaha teh ya. Sagala ganti asbes. Terus asbes nomor ieu.
asbes di dia diganti ku urang. Urang kumaha ganti asbes di dia. Masih pengen mereka tahu. Lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kuat capek Gusti arisan sakitu ge ah. Untung kami menang bulan dia ya Allah. Rek meuli mobil kami mah ah. Si kokom susu diuyu. Kita ganti asbes ku kami teh nya si kokom teh. Asa kulila-lila teuing. Diraku can alus mah budak teh. Ampun, jangan penasaran coba ke kelas kokom ah. Alhamdulillah menang meureun 50 juta mayeuna mah. Komo lamun si Eti itu telat membayar ka bagi. Meureun menang 80 juta. Si Kokom sanes candurat teh ayeuna. Duh, Gusti. Mas anes gitunya. Tapi asa melongpong, asa mungkin melongpong asbes teh. Ah, ada si Kokom kumahaan memegang asbes teh. Hidang suka. Ari sia dihimau-himau teuing. Kumaha gitu? Kita ganti asbes kalah ta potong cek aing ge geura. Apaan ieu ngaganti asbes itu asbesna tuh? Ganti cek Coba kami dia gitu diganti ganti ku na aing. aya dihanap. Yes. Salah si anu molor ka kom teh Mane nu salah? Urang ditangga ganti asbes teh salah, urang merasaan we. Gusti. Kita nyari ieu kalalayeut barang. Gusti. Turun bisi labuh ah. Untung we nu ieu mah teu daekeun bodas. Ieu mah loba mikir kan bodas teh ini loba hiburan ye. Mas turun ah bisi labuh ke kami ngegantian geura ah. Ari ngomong sing bener. Cek kami ke ganti asbes kon tuh. Geura. Ieu balekek. Ah. Ngomong sing bener kayak ieu mah. Ka urang ditangga ganti asbes, asbes dilaan. Urang ngaringkuk dinya salah. Kitu kudu kumaha? Maksudnya kami teh ganti asbesna aya dihanap. Kan ieu beulah kom. Pan urang ge beulah ngaganti di dieu teh. Geus ganti ieu. Pasangkeun deui kumaha lah. Oke. Terus dibere ku kami jang meuli beas masalah teureun. Ieu terapkeun deui we lah. Nah, takutkeun. Burit. Kabur hujan. Nah, si Kokom hidang-hidang ting kita ganti asbes kang diganti ku manehna. Gusti. Gitu meureun maksudna mah. Heeh.